Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna simkuring bade ngadugikeun ngeunaan carpon. Tah, carpon nyalira salesna singgetan tina carita pondok. Carpon ieu kalebet karena karya sastra tangtos hidup terang sadaya sateacana aya pembelajaran ngeunaan karya sastra nyaeta karya imajinatif anu estetis. Tah, kanggo carpon nyalira lamun urang emut kana karya sastra yen karya sastra teh dumasar wangunna kabagi tilu aya prosa, puisi sareng drama. Nah, carpon nyalira kaasup kana prosa tanapi wangun lancaran. Tah, ciri carpon nyalira nyaeta diwangun ku 5.000 dugi ka 7.000 kecap. Tah, aya dua rupa carpon anu pondok, aya carpon oge nu panjang, bahkan ayeuna mah aya nu leuwih pondok deui kitu nya tibatan carpon anu sok disebut fiksi mini ya gitu. Tah, ieu ciri-ciri carpon diantarana wangun karangan pondok tangtos tina namina ge jelas carpon teh carita pondok. Teras sifat caritana naratif jeung fiktif ya, henteu faktual tapi fiktif. Eusina kaharti ku akal atawa realistis, beda jeung dongeng kitu nya anu aya unsur pamohalana, sedengkeun carpon mah ieu mangrupa eusina nu realistis. Teras biasana nyaritakeun hiji kajadian henteu kompleks saperti dina novel. Tah, aya novel mah kan jelas pisan eta kompleks pisan, palakuna seueur, karakterna seueur kitu nya. Benten sareng dina carpon jumlah tokohna kawatesanan henteu rea kawas dina novel, jeung eusina carita eusi caritana nuwuhkeun sikap anu positif kanu maca ku cara leubeut atawa munel kitu nya, ku ajeun atikan moral jeung karakter pikeun dieunteugeun awat atawa tuladeunna anu maca kitu ya. Mimiti sebenarnya dina sastra Sunda, carpon dimuat dina majalah Parahyangan eta tahun 1820. Dina tahun 1830 medal buku kumpulan carpon munggaran nya. Jadi kumpulan buku kumpulan carpon sanes carpon munggaran, tapi buku kumpulan carpon nu judulna Dogdog Pangrewong karya GS. Di tahun 1830 tepi ka kiwari carpon teh loba dimuat dina majalah jeung koran. Ngomong ayeuna mah kitu nya seueur pisan. Tah, ieu buku-buku kumpulan carpon di antarana wae nyaeta Carita Biasa karya Rahmatul Ading Apandi, Pepacangan karya Rusman Sutia Sumarga kitu nya. Teras aya nu simkuring resep ya ka karyana Pak Usep Romli gitu ya. Seueur deui bahkan ayeuna mah aya oge atau seueur dimuat dina media digital sapertos kitu. Ya, eta saulas sausap ngeunaan carpon. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.